Sampurasun. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina pangatikan aksara Sunda. Kaleresan ayeuna bade midangkeun contoh-contoh aksara ngalagenna nga. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun aya pulunganeun. Mangga nyanggakeun. Alhamdulillah rengse midangkeun contoh-contoh aksara ngalagenna nga. Ya mudah-mudahan naon wae anu tos dipidangkeun kersa tiasa ngabantos kanu pamula khususna nu hoyong belajar aksara Sunda. Hampuraeun saaya-aya sabisa-bisa sakawaratna diantos sarungsumna
komentarna di handap ieu video kanggo kamajengan pangatikan aksara Sunda kapayun. Sakitu nu kapihatur kirang langkungna nagede hapunten. Rahayu aksara Sunda. Cag.